mana datang ya budak. Kesel dah. Yang mangkat wae gitu. Yang sing cari ku bos euy. Mana orang haji dah sudah. Bang. Suai gitu kuenya. Ngopi dia. Kuenya lah. Minyak mecin, minyak mecin, minyak. Minang jadi deh. Ayo kok kali dah. Mecin. Maksa aing. What? Dia. Dialah. Mau disas eta. Ya, kukolat euy, entah meuli minyak, uyah jeung mecin dah. Dah, segala macam kitu lah mun beureun kopi aya mah aya. Mun asieun, kalau tuang mah galak euy, kita meuli minyak, mecin jeung uyah malah dibelikin kopi. Eueuh di ditu ngagantian aku kumaha coba teh ngagantianna. Ah, kebeneran eta mah. Teh can gawe merenya. Aing buka ieu loker, kira ki gawe. Baik-baik, saldu muka loker mah. Oh, siga saldu duit. Iya. Gade. Iya, bos, ieu mah. Ada duit. Yang gaweana naon heula ieu? Teu dumupan ho. Jadi kieu gaweana ieu. Kan berhubung anak buah aing aya leungit. Teuh. Heeh. Jadi si aing muka loker teh jadi anak buah aing dek teh. Loker anak buah barah duit gajina atuh. Asia gawean can naon can bisa nyapan gaji. Ada yang naging can. Tah inang setan buka di 4.000 ya. Deula duitna. Iya di 4.000 lah. Biasanya nang siapa yang tarima jadi anak buah aing. Dan nama pegawaian sia ka hiji. Bantuan aing neangan anak buah aing leungit. Hei bro, gilu. Bayar di kopi lah. 4.000 aing kumaha deh ngagantianna. Cobain keboga duit gitu dah. Tuh. Yang asli lah ya can nempok kebon. Kebon wae gitu lah. Hujan mana? Kalau dengki ya. Mana si Neng teh deh? Neng, Kulan, Mbak. Neng kadang apa reka kebon ya? Nyatu. Tadi di jalan, Mbak. Daguan nih mah, Ya. bisa nganu manggul. Tuh, pamali ari ka kebon lah, sok mau make peci lah. Haji. Yang bere pegawai nenek saya. Pang malakeun haji kan tadi. Aing ngarugan dia. Siap. Waduh, bangunna jantung cawanya loba nu mau. Cara rumbul ieu. Kalah deh. Jek. Tadiet aing. Ngopi dah. Ah sia, kita duit ka aing. Tengah sanang jurus aing sia. Kurang bejakeun sia ka bos aing. Nor kan itu ku sia bejakeun. Bila budak ini ah. Aduh, bos, tepat euy. Kunaon sih eta beungeut? Ditampilin teh bagi jurus naon ku haji. Kunaon sih sok jurus-jurus. Tepat euy. Ini lu. Cek macam gitu aing. Mana ngaranna haji teh? J.
Oh, saya mah geuning beneran bebeja. Jadi naon kunci anak buah aing gini bilang gitu. Anak buah aing depan anyar, tapi kamewek gitu sih ya. Dan gara-gara si jeung aing Ji. Oh, sia nunjin gara-gara. Coba aku minta duit ke aing. Saya can ngasang jurus aing. Anjir. Biasa pakai jurus sih. Nah, itu bisa. Oh, saya maju ke dia. Oh, emang itu bisa ngeluarkan jurus kas gitu? Boleh. Diajar aja. Macam-macam saja jeung aing Ji. Soalnya itu bisa mengeluarkan jurus. Oh, sudah. Naon sih eta? Soang. Air sih. Oh, ngayang-ngayang ya aing mah. Iya, Ji. Baru aja aing mah Ji. Kabur. Aduh, adieu. Adieu. Adieu.